warahmatullahi wabarakatuh. Simpuring sareng rengengan ti kelompok 4 Bade ngawawancara ketua ekstrakurikuler. Teh, hapunten ngawalolaktasna sakedap. Mipa hiji, kagungan tugas bahasa Sunda, kedah ngawawancara pupuhu ekstrakurikuler. Abdi nyandakna ekstrakurikuler rohis. Kumargi kitu abdi nyumpun batosana ti teteh. Teteh tiasa ngawaler pertarosan ti abdi. Kahiji abdi bade naros saha wae anu ngiring kahiji abdi bade naros saha wae anggota anu ngiring kana ekstrakurikuler rohis. ayeuna kan ekstrakurikuler rohis. Nah, jadi dina ekstrakurikuler rohis teh pastina aya anggota ya. Nah, dina anggotana anu kahiji anggota ketua, pastina terus terang ketuana Simpuring Yuna. Terus nu kaduana sekretarisna Nenden Astuti dan sekretaris 2 Rita Yulia. Anu katilu bendahara pertama nyaeta Lutfiah Nur Asia, sareng bendahara anu kadua teh Rizky. Tah, kanggo anu katilu Biro Ekonomi Nesa, Biro Kaderisasi Yayen, Biro BRTM Indriani, sareng anggota Nusantara nyaeta aya Astri, Nurhasana, Nunugraha, Willy, sareng aya di Nusantara nu tata sebatu. Kedua, naon wae kegiatan nu diayakeun dina ekstrakurikuler rohis? Nah, kanggo kegiatanna dina ekstrakurikuler rohis aya kegiatan tahunan, kegiatan bulanan, sareng kegiatan mingguan. Anu kahiji ayeuna kegiatan tahunan nyaeta pami anu terkenal nama Mabit nyaeta malam iman dan takwa. Anu kadua kegiatan bulanan nyaeta kegiatan bulanan diantarana pengajian setiap bulan keluar sekolah bisa wae ka masjid-masjid nu aya di kampung-kampung nu caket sekolah. Terus nu kaopat kegiatan mingguan. Kanggo kegiatan mingguan nyaeta kumpul pelajaran antara pinusanesna gitu ngabahas tentang rohis. Katilu pertarosana iraha eta ekstrakurikuler dilaksanakeun. Nah, kanggo pelaksanaan ekstrakurikuler rohis dilaksanakeun setiap minggu, setiap 1 minggu sekali nyaeta hari Kamis. Waktosna ti tabuh 3 dugi ka tabuh 4:30 atau 5. Salajengna nu kaopat naha nu minat kana ekstrakurikuler ngan sakedikan. Oh, ya anu minat kana ekstrakurikuler rohis pastina di mana ge sok saalitanya karena alasana anu pertama misalnya sok aya nu minder kan masuk anu rohis mah, terus sok aya anu kirang suka lah kanu rohis mah ya. Terus di SMA 27 Garut seseueurna masuk kanu ekstrakurikuler nu sanes. Janten ayeuna dina ekstrakurikuler rohis saalit dan karena panginten pengajaran lagi ngaruh jadi dina ekstrakurikuler kirang nanya kirang semangat gitu baru dakna gitu kanu agama mah. Assalamualaikum. Pertarosana terakhir kumaha raosna teteh janten pupuhu di ekstrakurikuler rohis. Pamiraosna mah sih kan namina pemimpin mah nya pasti teh berat kewajiban teh. Raos nama tina jadi setiap aya usulan di teteh sebagai ketua rohisna
Insya Allah ditampi gitu ku anggota-anggota nu sanesna. Raosna seueureuh tapi kegiatan disebat. Aya deui tamihan katarosan. Amin. Gimana ekskul dilaksanakeun? Kan namina ayeuna di SMA 27 Garut pastina ekskul rohis ieu teh dilaksanakeunna di SMA 27 Garut, lokasina di musola SMA 27 Garut. Nuhun. Hatur nuhun sateuacanan teh mun sakitu wae nu ditaroskeun ku abdi. Hatur nuhun atas ngawalu waktosna. Serius.